Alhamdulillah ayaku bagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa. Mangga ayeuna wakepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari. Naraskeun si Rawing. Der, Rawing urang teraskeun deui kumaha ieu? Prung. Mangayona teh ngarek ngaluarnya. Nya Kang main narek keluar. Keun. Cicing belah di dianteng mah. Kade yo, ya perintah komandoan ya teng yo. Munya sing percaya we Kang Wing, Kang Awing. Mokon naman neon nu diomongkeun ku Kang Awing, kuing dinurutkeun Kang. Nya. Sukun dari kitu mah sukun. Tah, kitu we ayeuna mah akan keluar ye Nyai. Sok itu kajeronggon baturan indung Nyai. Cicing di dieu teh nya. Geus kitu mah si Rawing terus keluar ti jero imah. Waktu si Rawing dua sukuna napak kana lemah di buruan imah karasa aya geteran aneh kana batina. Si Rawing muterkeun paneteupna ka sabudeureun eta patempatan. Kayan peuting harita memang ngan ukur remeng-remeng muwuh sinar bulan ngan ukur sapotong sarta kahalangan ku mega. Si Rawing pancuh nangtung ajeg di tengah-tengah lebah buruan imah. Beungeut tanggah ningali kaluhur. Kaseketan panca indra si Rawing memang teu dipibanda ku jago anu lian. Sanajan kayan peuting anu ngan ukur remeng-remeng. Tapi sapasang panon si Rawing lir upama nu mampu nembus ka tempat nu poek. Di tempat sejen wan si peuting harita kawilang tempat anu sunyi malah deukeut ka pileuweungan. Di jero imah panggung nu hateupna ku euri, kadenge di jero imah sora nu keur ngobrol jelas aya 3 jalma di jero imah teh kawilang lalaki bungkul, ngan nilik dina sorana saurang mah jelas sora aki-aki. Jadi ilain duaan pangna datang ka dieu teh lantaran bantrok kakuatan jeung jelema nu ngaran si Rawing. Dewek asa kungsi ngadenge kana eta ngaran teh. Bala, jali. Ngan acan ari panglima. Lebah dia kakara-karasa kuy lain pugu kitu lamun ngelmu teu jucung teh euy. Ngelmu samogol sapotong-sapotong leuwihna teh eta ilaing duaan memang hayang ngeunahna wungkul. Tapi teu naon nu penting dewek peuting ieu bakal tetep digawe ka hayang ilaing duaan supaya siratimah paragat nyawana peuting ieu lin. Sing horeng aya di jero eta imah teh Subala jeung Sujali geuningan. Malah aki-aki nu panonna cekung ka jero buuk jeung janggotna geus bodas kabeh diiket ku kain hideung leungeun katuhuna katingali make batu alimata inten. Subala neuteup kanu jadi guruna. Teu lila terus nyarita. Tapi ku kira-kirana kumaha ta Ki Guru? Nah bisa urang ngayakeun tindakan luyu jeung rarancang nu geus dipaheutkeun ku urang teh. Subala ilaing kudu sadar tacantang tu kabeh jago bisa sarta ngarti kana ilmu-ilmu gaib euy. Si Rawing memang jago dina hal ilmu silat, tapi tacantang tu manehna bisa atawa ngarti kana ilmu gaib. Jadi ku ayana kitu dewek dina peuting ieu bakal tetep ngalaksanakeun pamenta ilaing teh. Sujali nyusul tepus caritaan kanu jadi guruna. Jadi nurutkeun Ki Guru eungeunaan anu ngaran si Rawing moal jadi halangan pikeun maksud urang. Sabab tetela ilmuna bener-bener luar biasa Ki Guru. Mbah gabug inten seringeh ke huntun anu hideung semu herang gugurilapan kacaangan ku sinar cempor. Balik. Sakumaha nu ku dewek geus diomongkeun tadi. Ilaing duaan memang teu nepikeun ka jucung ilmu ka dewek. Ngan hayang di ngeunahna wungkul deuleu. Jadi pantes lamun ilaing duaan nepikeun ka atar eleh ku si Rawing. Terus nu kaduana ilaing kudu ngarti sanajan jalma nya jago dina hal ilmu silat. Acan tangtu ngarti jeung bisa kana ilmu gaib saperti ilmu nu kacangking ku diri aing. Jadi teu kudu cangcaya euy. Subala ngut-ngutan. Dina hatena memang geus panceg kapercayaan kana kaampuhan nu jadi guruna. Da cacakan lamun manehna bener-bener mah neuleuman ilmu ti anu jadi guruna tah cantang tu manehna bisa rubuh ku si Rawing, kitu ceuk pikirna. Caritakeun Ki Guru. Turut caritaan-caritaan kabeh Ki Guru memang teu salah, bener-bener pisan eta caritaan teh Ki Guru.
kuring duaan memang rumasa tenepikeun kajucung ngeuleman ilmu. Anu sok padahal lamun ilmu ki guru geus kacangking kabeh bet asa piraku maki kudu eleh ku si Rawing. Nu matak ilaing lebah dieu kudu ngarti yeuh. Sarta ilaing duaan kudu percaya ka dewek sanajan nya si Rawing luhung ku ilmu jembar ku pangabisa sarta boga ilmu silat nu hebat. Acan tangtu bisa nulungan si Rati mah indungna si Untari nu ayeuna nyawana geus aya dina keupelan dewek. Mbah Gabug Inten bangun nu yakin pisan kana kamampuhan elmuna anu baris bisa ngalajiwa jalma samana-mena. Ya, tuari kitu mah syukur we ke guru. Sakalian be meureunnan isuk bageto maperenan be jeung jiwana si Untari. Malah lamun bisa mah sakalian be jeung si Rawing. Ala jiwana sakalian ki guru. Sabab nurutkeun pangakuanana mah si Rawing teh bakal jadi salakina si Untari. Ucara benang harta kekayaanana bisa meureunnan nyeun 10 alimata inten maki. Urusan gampang di soal nyawa mah. Dewek moal make kudu bingung dina mangsa jeung harupan jago ti mana bae oge. Jadi nu ngaran si Rawing terek jadi salakina si Untari nya. Bener ki guru. Nu matak satungtung anu ngaran si Rawing aya di dinya atawa si Untari hirup jeung si Rawing tangtu kuring duaan moal bisa wani datang di kainya ki. Subala negerakeun jalan pikiranana seolah-olah jadi nambahan deui pamentana. Lamun ti heula mah ngan ukur hayang ngawerjit Ibu Rati mah, tapi ayeuna mah hayang sakalian jeung si Rawing katut Untarina diperenan jiwana sangkan teu jadi halangan. Sujali milu ngarojong carita anu jadi lanceukna. Memang sakuduna mah dipereanan tiluanana ki guru, sangkan ulah nepikeun ka jadi gangguan pikeun urang. Popokona mangarah lancar sagala rupana kitu tari pikiran kuring mah jadi sapamadegan jeung Kang Subala. Mbah Gabug Inten ngabagi paneteupna ka Subala jeung Sujali. Paneteup nu semuhurung sapasang panon anu sok sanajan caang atawa cekung ngelok ka jero. Memang bener keun ku dewek urang anggeuskeun heula hiji-hiji. Nyawa si Rati mah nu ayeuna kudu diperenan heula ku dewek. Lamun si Rati mah geus beres ngalayang jiwana, kakarage si Rawing jeung si Untari diperenan sakalian ku dewek. Sok bawa ka dieu alat-alatna Sujali. Sabab kurarasaan mah geus wanci tengah peuting ieu teh. Sujali katingali harita terus ngoloyong ka dapur ngalaksanakeun parentah Mbah Gabug Inten anu jadi guruna. Telila katingali Sujali mawa nyiru leutik ditumpangan ku alat-alat kaperluan pikeun Mbah Gabug Inten mentangkeun ilmu berjitna anu baris dipentangkeun dina peuting harita. Sok denden kainnya di dinya Dajali. Bala oge ilaing Sujali Bandungan dina peuting ieu dewek bakal ngalaksanakeun pagawean teh. Ngan Bandungan sarta perhatikeun sinar cempor nu aya dina baskom leutik. Lamun sinarna kakalicesan geus tong asa-asa deui. Tuh sinapareum ngarah dewek salamat kitu. Nah kumaha kitu lamun aya kejadian seperti eta ki guru? Aya bahaya ti mana nu datang jadi gangguan teh. Nah memang aya jalma anu ngahaja ngahalangan kana maksud ki guru. Bener euy bisi ieu mah. Dewek menang halangan upama teh mah. Nya si Rawing bisa kana ilmu gaib. Ngan dewek boga keyakinan bet asa piraku make kudu eleh jajaten dina hal ilmu kagaiban. Subala jeung Sujali katingali pada hegar marahmai paromanana. Ari sabab duanana memang geus pada nyaho kana kaayaan anu jadi guruna anu memang ahli dina hal ilmu-ilmu gaib kaasup ilmu berjit. Kadenge mah Gabug Inten cumarita deui. Ayeuna dewek bakal ngamimitian digawe bala Jali. Ingetkeun ilaing busurkeun perhatian kana cempur leutik Jali sedengkeun ilaing bala. Tingalikeun kain bodas nu aya dina dampaleungeun dewek lamun warnana jadi beureum geuting ngandung harti si Rati mah geus ngalayang jiwana. Sok caricing ka dinya sarta Bandungan pagawean deweknya.
parupuyan ditiupan ku Mbah Gabug Inten geus kitu pledug harita ngukus galontang mapatkeun ajianana. Di luar harita ngadadak angin bet nyor ngagelebug dituturkeun ku suara anjing babaung. Bangun anu nganter atawa nyaksian kana tindak lakuna Mbah Gabug Inten dina waktu harita. Geter kakuatan ilmu dipentangkeun ku Mbah Gabug Inten. Mimiti keluar ngaliwatan haseup menyan jeung gelebugna angin peuting kakuatan anu memang teu katingali tapi bisa karasa pikeun jalma nu jadi sasaran kakuatan elmuna. Si Rawing nu keur ngajanteng di lebah buruan imah katingali harita kerung bari neuteub ka awang-awang karasa aya geteran aneh anu beuki kuat mangaruhan kana batina. Si Rawing memang mibanda elmu linuhung panca tunggal, hiji elmu anu memang geus ngadarah daging dina dirina. Leuwihna ti eta mangrupa ilmu pamungkas Eyang Nur Alam. Teu matak aneh lamun bisa ngarasakeun ayana geter kakuatan anu beda katarimana ku geteran batina. Bul gacang lumun kabatara kabatari. Lamun kieu mah bener indungna untarita aya nu ngawihasa ngawihasa aya nu ngawisaya nya bener lain heureuy ieu mah ya bet beda karasanna ku batin aing dina waktu ayeuna. Aduh tapi kenai hayang nyahoer di Bandungan ku aing lamun nya teh mah bener aya bahaya tangtul bakal katingali dateungna. Cahaya nu sumbereum turun nyerot ka ieu suhunan imah pasti katingali. Si Rawing terus tanggah ngawaskeun ka awang-awang. Geteran batin si Rawing memang tenyalahan. Sabab harita si Rawing bisa ningali kana kolebatna cahaya. Anu semu beureum teu lilat terus turun nyirorot. Si Rawing musirkeun kakuatan batina. Luncat napak kana suhunan imah. Elmu hampang badan si Rawing memang geus tepi kana puncakna teu matak aneh lamun dua sukuna napak kana suhunan imah. Teu matak ngajadikeun peupeus atawa nimbulkeun sora. Sinar beureum anu teh beda ti seuneu teh harita jelas beuki deukeut ka labah suhunan imah Ibu Ratima. Seor angin ngagelebug aya geteran hawa kakeueung anu karasa ku si Rawing. Kedua leungeun si Rawing harita newak cahaya beureum nu teu beda ti gulungan seuneu teh kajadianna memang hebat. Sabab sakujur badanna si Rawing ngakeleter sarta katingali si Rawing nyengir siga nu nahan ka nyeri malah dadana harita ragrag atawa lagrag kana lemah. Siut koleang kebut si Rawing ngakedebut kana taneuh teu beda ti nangka asak. Gancang si Rawing ngoneal hudang katingali si Rawing siga nu ngalawan kakuatan anu rosa. Tiba bergeg nahan kakuatan nu maksa kekeh maju ka jero imah. Mangrupa kakuatan gaib nu dikirim ku Mbah Gabug Inten teh. Si Rawing bisa ngarasakeun hawa panas pangaruh tina sinar beureum anu tewak kedua leungeunna. Untung manehna teu geumpeur gancang musirkeun kakuatan jurus pancerasa sarining banyu nu ngandung geteran hawa tiis. Sang katingali renung masih hantarang jeung beungeut si Rawing. Geteran badanna beuki beuki kuat. Dina pamustunganna mangsa si Rawing musirkeun kakuatan sapinuhna kana dua leungeun anu nyekelan sinar beureum teh. Harita leungeun kenca jeung katuh dibantingkeun kana lemah kajadianna memang mata kaget.
sabab sinar bereng dina cekelan leungeun si Rawing ngajeos. Nembus asup kana jero taneuh. Terus tanah teh jadi ngaliang teh beda ti anu ditembus ku meteor we. Kayaan jadi sepi jempling, angin jadi ngaglebug ngadadak eureun, sora anjing nu babaung leungit iwal tireng hapna napas si Rawing anu marengan kana caritaanana sorangan. Aduh nyaan kakarang aing harupan kakuatan nu aneh kieu ye. Ieu bener-bener mata kaget ieu mah ye. Terus enek kumaha lamun geus kieu nya. Jadi bingung oge ya kudu naon deui nu dilakukeun ku aing nya. Ngajanteng terus diburuan kitu, ngajanteng diburuan sorangan teu puguh deui. Mending kene asup ka jero imah ayeuna mah. Si Rawing katingali harita asup ka jero imah. Nyampak di tepas imah si Banteng Wulung diuk bari nyarande kana tembok malah si ganu ngalenggut nudutan. Si Rawing nepak kana punukna si Banteng Wulung harita bari nyarita. Hei Tang, kalakan nundutan kitu geus diomongkeun ku akang ulah nundutan lamun teu hayang kabenangan ku kakuatan kiriman. Nyaho bieu kajadian di luar. Si Banteng Wulung neutup ka si Rawing bari nyarita. Henteu nyaho ka ngawing-ngawing. Nangaya naon kitu di luar ngimah Kang? Ngumaha ngaya hayam Kang? Nalain dinewak nga tukang ngawing-ngawing mah, madahal ngapanan ngeunah modenan ngamun dibele meting kieu mah Kang? Ari si Anteng sok ngaya-ngaya bae teh betik-jig kana hayam segala rupa. Nikmat deui. Nikmat dia mateng, malah meh-mehan akang dia cilaka lamun kurang-kurang na aya milik mah. Nya kunaon gitu ka ngawing-ngawing? Ngaya kajadian naon gitu di luar ngimah tadi teh ka ngawing? Ngumaha gitu ka ngawing-ngawing? Pego di luar akan jadi kapaksa, aduh harupan jeung kakuatan memang aneh teng. Jadi memang jelas Ibu Rati mah indungna untari teh memang aya nu ngaheureuyan euy. Ngan sugan we penting ieu mah amun. Beja-beja ngatu ka nguing ka ngawing-ngawing. Nyoba ngaya kejadian naon tadi di luar teh ka ngawing? Bet manasaran jeung ngate nguing aya ngadenge Kang. Hayang nyaho bae Anteng mah. Kieu yo bisi teh nyaho mah. Dia kejadian di luar imah teteng rame. Si Rawing harita terus nyaritakeun ngeunaan kejadian anu lumangsung di luareun imah. Ditetek taya nu kaliwat katingali si Banteng Wulung ngabandungan semun molohok bengong. Si Rawing mungkas guaran caritaanana. Tak kitu merukanan teh kejadian di luar imah teh. Jadi lamun ceuk akan kurang-kurang na milik mah bisa akan nu kabenangan ku eta kakuatan kiriman. Waduh. Nguntung ka ngawing-ngawing nyalametnya. Uing oge ngenteu ngarati namun ngalawanan nganu kitu maka. Aloh, waktosna geuningan parantos teu nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara Dongeng Kiwari neraskeun carios Si Rawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari permios.